Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunia di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah ya nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana kuali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung dina Al-Qur'an asal bisa terjemahkeun ku Kangjeng Nabi melalui hadisna diterjemahkeun melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim kuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zolim-zolimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an di lebab amalana eta jelema pang zolim-zolim denge ku Cilisia ulah dibejakeun ka matur jas sia ge kitu ieu sikudu mah beja ka matur tah ieu Al-Qur'an tah aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji sanu nita kadzdzaba bi ayat mun hayang ya jelema naon pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna ulah neuleuh ka dieu tenang ae tenang pang zalim-zalimna bayar lain nyogok kan masyaallah karim pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online teu make aturan Al-Qur'an apa nya jeung online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tah jeung we harganya nata langsung di online keun urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sananya sekian jadi kalau melalui saya taruhlah saya kasih atuh buat ongkos pulsa ya eta halal bos itu mah eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya online eta masih meragukan kuari mah kiai nu dagang online nu boga showroom HP kiai nu online nage kiai nu ngajakan nage kiai anu ngajakan narakan nage kiai
lain padut sia Kiai ya Allah ya. Kamana orang kuari muntayang Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho eta lah orok. Masya Allah. Gede saeutik kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun titanu suka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malam ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial nih, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawara ieu mah orang. Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, kuari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di nagaranyana. Di urang mah lain roti dangdeur. Di urang mah tuh baheula mah asal geus non kitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadege bete teh asana ieu nya naon karena menikak bulu bete. Ieu mah dangdeur tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti terus we dijejal-jejal roti paeh ku roti cek Imam Jalaluddin Rumi kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun kita nyusu ka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah Allah nyieun seperti eta kebutuhan pribadi nate geus ditendenan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu can butuh kana roti gede saeutik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh ayo si ada lalap heuy hadar pabetere lintu ayo betere lintu dah eta kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua orang cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti ieu bangsa marabok teh mabok ngaji jadi kos ieu ieu cak ulah mabok ngaji sia teh mah ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malun salah samiluan Jumat seminggu milu bae ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi, meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati orang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu? Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nunutupkeun Allah yang akan sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak pikiran urang bae alhamdulillah masyaallah urang mah kuari Gusti
diberi iman asli, iman ke Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranana batu, pangeranana jabatan, pangeranana tahta, pangeranana duit. Segala urang alhamdulillah. Mantap kieu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyahojasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajen kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an. Jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an, teu make sarua doraka berat. Ya Allah ya Rabb. Au kadzdzaba bi ayati, atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Masyaallah karim. Deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh. Tadi urusan anakan katauhidan. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Urusanana katauhidan, kapangeranan, teu percaya pangeran teh Allah, diganti ku kayu ku batu, diganti ku bangsa benda-benda. Iyalah jelema buang zalim-zalimna. Nomor kedua, teu percaya ka ayat urusanana politik, ekonomi, jabatan, jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an. Maka hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda, meunang nyieun buatan manusia, dipake dituturkeun eta jelema nu pangzolim-zolimna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن kuntum mu'minin wallahu a'lamu bimuradi wa arsalna lan utus isun agung ila Madyana maring negeri Madyan akhahum ing dulure Madyan atawa ila Madyana maring qabilah Madyan akhahum ing dulure Madyan Syuaiban tegese Kanjeng Nabi Syuaib. Kala ngucap ya Syuaib ing lafaz ya qaumi he kaum insun ubudullah pada hari pada sira kabeh nyarembah sira kabeh Allah ing Allah malakum min lain ghairu ora ana iku tetep kada sira kabeh saking pangeran salian Allah
Warja'atkum teman tegaing sira kabeh bayyinatun apa bayyinah mujizatun tegasa mujizat rabbikum saking pangeran kang tetep saking pangeran sira kabeh ala sidqi ingat sebenar ingsun faufu maka nuhun sira kabeh atimu tegasa nyampurnakeun sira kabeh al kaila wal mizana ing takran lan timbangan wala tabakhasu lan aja ngurangan sira kabeh tun kisu tegese aja ngurangan sira kabeh annasa ing manusia asya'ahum ing pirang-pirang perkara nas wala tufsidu lan aja ngarusak sira kabeh fil ardi ing dalem muka bil kufri wal ma'asi kalawan kufur lan pirang maksiat ba'da islahiha ing dalam sawusane dan patutakenane ardi bi ba'tsir rusuli kalawan dan utus pirang-pirang utusan zalikum mutaimang kono al-mazkur kang dan tutur yakni min ifa'il kail wal mizan wa adamil bakhsi wa adamil fasad khairun liku kang leuwih becik lakum kadue sira kabeh ing kuntum mukminin lamun ana sira kabeh iku kang ngimankeun kabeh muridil iman tegese kang ngarepakeun kabeh ing iman pabadiru ilaihi maka guragiru sira kabeh ilaihi bari zalik leng iman wala taq'udu bikulli siratin tu'idun ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين Allah alam bimuradi wala taqa'udulan aja darodok sira kabeh bikulli syaratin kalawan saban-saban dadalan tarikin tegese dadalan tuiduna ale ngawadeni sira kabeh tukhawifunan nasa tegese ngale ngawadeni sira kabeh ing manusia bi'aghdithiyabihim kalawan ngalap pirang-pirang dodot nas awil muksi minum atawa meres nyuke minum saking nas wa tasunnuna lan nyarga sira kabeh tusarrifuna tegese molakeun sira kabeh an sabilillah saking dadalan agama Allah dini tegese agama Allah man amana ing wong kang imankeun wa man bihi kalawan Allah bitau'idikum yau kalawan ngancam sira kabeh yahu ing ya Allah bil qatli kalawan mataini wa tabun alan nyarupi sira kabeh ing sabilillah tatlubuna tariqa iwaja tegese jalupi sira kabeh ing dadalan ing bengkok mau ya jatan tegese kang bengkok wazkuru dan pada areling sira kabeh kuntum maktun ana sira kabeh qalilan iku kang setitik fakasarakum maka ngakakeun ya Allah kum ing sira kabeh wangguru lan pada ningali sira kabeh kaifa kana akibatul mufsidin iku boh ana apa pugasane wong kang ngarusak kabeh goblakum dalam sadurunge sira kabeh bitakdzibihim kalawan ngagorohakeun ane mufsidin rusulahum ing pirang-pirang utusane mufsidin ay akhir amrihim tegese ing akhir urusan ya mufsidin minal hilaki nyatana saking den siksa. Alhamdulillah urang dina awal bulan Sya'ban ieu masih dibere sehat wal afiat jag waringkas sehat jasmani urang tur mudah-mudahan sehat ruhani urang sehingga urang bisa nempo kana kemaha agungan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku nempo ka maha kawasa maha agungna Allah
urang jadi DPDP asor ka Gusti Allah sehingga daek ibadah ka Gusti Allah. Nuhun teu neuleuh ka Maha Kawasa jeung Maha Agungna Allah ngaranna jelema takabur, teu daekeun sujud ka Gusti Allah, malah inkar kana kepangeranan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakali deui urang mah bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku sehat urang bisa ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Nu ayeuna patali sareng kisah para Rasul Allah. Dina saah ieu Allah Subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun tentang kisah Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Moal pati-pati Allah ngutus seorang nabi nu diangkat jadi rasul lamun encan parah di daerah, di lembur, di kampung, di nagara tentang kerusakan-kerusakan. Baik anu ngarusak alam maupun nu ngarusak akhlak tatanan anu menuju kana akidah. Kitu bae sunnatullah ketika hancur moral bangsa, Allah nurunkeun seorang hambana nu diangkat jadi rasul supaya ngaluruskeun ngalalempeng hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Sabada dicaritakeun tentang Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Lut. Diawali kamari Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sekelumit. Ayeuna dilanjut nyaritakeun tentang kisah umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Kangjeng Nabi Lut teh dilahirkeunana di Babilonia sami sareng Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Titah pindahlah ka Suriah bareng keputusan Gusti di Suriah. Kangjeng Nabi Ibrahim titah ka Palestina, Kangjeng Nabi Lut titah ka Urdun, Yordania. Sama-sama dakwah sazaman. Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adikna Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Boga anak ngaranna Ki Madian. Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka adik Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah. Pohara idinya boga anak deui Ki Madian teh ngaranna Mikail. Mikail boga anak deui ngaranna Yasjur. Yasjur boga anak deui ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam. Tuh kan jadi sabondoroyo karti. Atawa Kangjeng Nabi Ibrahim teh boga anak Madian, Madian boga anak Yasjur, Yasjur boga anak Mikail, Mikail boga anak Syuaib. Ieu nu sohe.
Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nikah jeung adik Kangjeng Nabi Lut boga anak Madian. Kulantaran Madian teh Madian, jelmana istimewa hebat, dijadikeunlah satu kabilah ngaranna kabilah Madian. Berkelanjutan negara dipake ngaran kabilah dipake ngaran satu negara. Di sebuah negara aya kota ngaranna kota Madian. Aslina Madian anak Kangjeng Nabi Ibrahim, kulantaran gagah dijadikeun ngaran kabilah, kulantaran istimewa jasa di ngaran dipake ngaran kota Madian di Yordania. Ya Allah. Kos urang ge kelantaran hebat di ngaranan jalan Imam Bonjol. Eta ku hebatna Imam Bonjol. Jalan kitu Kiai Haji Wahid Hashim, jalan Kiai Haji Asy'ari, eta kos kitu tak jelema-jelema hebat teh dipake jalan. Tangerang ge, jalan Ki Khairun, jalan Ki Samaun, eta jelema hebat. Ieu mah nagara kota Madian, Madian teh ngaran kabilah. Eta teh ngaran seseorang Madian, putra Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Sabada Kangjeng Nabi Lut dakwah di Urdun kabeneran karesep umat Kangjeng Nabi Lut tekan ngadumling. Didakwahan ku Kangjeng Nabi Lut teh lain narurut endahan ngusir ka Kangjeng Nabi Lut. Kasimpulanana sakumaha dongeng kamari disiksa kaum Kangjeng Nabi Lut teh dibalikeun eta tanahna teh ti luhur jadi dihandap, handap jadi di luhur diangkat heula ka luhur. Ku diangkat ka langit datang ka malaikat ke ngadenge suara kotokong korongok na ku luhur-luhurna. Idinya dibalikeun ka handap gejebur datang ka kuari terus ka neraka jahanam. Kitulah siksa umat Kangjeng Nabi Lut alaihi saeutik sesana. Tarakwa jelema kabeh dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut lantaran Kangjeng Nabi Lut titah ka Palestina beres disiksa titah balik deui ka Yordan. Kangjeng Nabi Lut terus dakwah. Alhamdulillah kabeh iman. Boro-boro baheula ku Kangjeng Nabi urang neuleus tsunami bae perasaan hargaan amat eta imah, hargaan amat eta mobil, hargaan amat eta tanah, hargaan amat eta manusia sing rempul beak kabeh ku tsunami. Hanya Gusti Allah nu Maha sagala-galana. Lekete BHT tutup tempat rekreasi se-Indonesia kabeh. Mun terus tutupna mantep jasa. Hotel, prostitusi kabeh tararutup sebab kabeh neuleuh keberadaan tsunami Aceh, Inggris kabeh. Dua beh jelema istighfar astagfirullahalazim. Kekuatanna cuman 7 hari. Seminggu berikutnya geus ancang-ancang tempat rekreasi buka kembali. 2 minggu sudah dibuka kembali. Dibuka sono jelema. Nu kamari ieu teh rekreasi sono bro, pinuh tempat rekreasi. Bloon. Sakedeung. Ieu jelema saetikan dipimpin ku Kangjeng Nabi Lut alaihi salam ibadah ka Gusti Allah. Mautlah Kangjeng Nabi Lut. Dikuburlah di Urdun Kangjeng Nabi Lut. Masyarakat ibadah lantaran saetikan terus ngalobaan. Wah, loba. Mulai jelema teh 10-20 tahun teh nyieun deui pangeran tina batu. Nyendei sesembahan tina kayu, batu digosokan deui. Datang ka poho ti isuk, datang ka sore ti sore, datang ka isuk deui ngagosokan batu.
Jadi satu kebanggaan tamu luar negeri dibere bingkisan batu ti ditu ge ka dieu batu nandakeun hate manusia kos batu kabeh geus teh dibanggakeun deui Al-Qur'anul Karim hadis Kangjeng Nabi leuwih ngabanggakeun batan ayat suci Al-Qur'anul Karim leuwih ngabanggakeun batu Garut batan hadis Kangjeng Nabi. Cirina maca Quran mah sabulan teu saayat-ayat acan batu mah digosokan pohara. Unggal isuk unggal sore berarti nya ngabanggakeun batu batan ayat suci Al-Qur'an. Tolong. Goblok. Bolon. Seureuh sia. Mulai kuari nyieun sesembahan tina batu, nyieun sesembahan tina kayu dan lain sebagainya. Terus kebelah dieuna 50 tahun 100 tahun geus acak-acakan tatanan manusia teh. Ya Allah ya Rabb. Kuari geus sangat berubah deui begitu 100-200 tahun teh pohara keayaan akhlak manusia di Yordania ternyata nomor kahiji berubah total. Masjid kosong kuari loba kuil-kuil ibadah teh kuari ka batu deui ibadah teh ka patung deui masjid ditaringgalkeun kosong eueuh ngurus malah masjid dialih fungsikeun kuari jadi kuil-kuil peribadatan ka patung masyaallah pohara amat tas kahiji. Nomor kedua pasar di pasar keayaan urang Madian harita Yordan lamun naker beas naker kacang jang meuli takeranana nu rada leutik nu bodek jang ngajual nu rada leutik meuli takeranana nu ieu ka batur mah ngajual takranan nu ieu jadi dikurangannya na iyalah akhlak-akhlak di zaman harita di Yordan yang ngurangan takran ngurangan timbangan lamun meuli sakilo kacang saat eta ditimbang deui di imah ayat 7 ons eta baheula kararitu Masya Allah ya Allah ya selalu dikurangan. Peribadatan geus lain ka Allah kuari sesembahan teh ka batu jeung ka kayu ka patung. Perekonomian carana kerna ge kuari mah geus dikurangan dipaen-paenkeun kuari mah. Lamun ngeruk beas dina kitu letteranana aya kayuan paneta kayu-kayu ieu maen ieu lumayan. Sret ya Allah ya Rabb ku bisaan jasa teka deuleu tapi lamun urang meuli 10 liter saparapat mah eta teh ya Allah ya Rabbi eta urang Yordan bisaan jasa eta bisaan jasa teh Yordan baheula teh kos kari itu tah iya deui timbangan ge lamun teh 1 liter 1 kilo pasti ngan 7 ons lamun sakintal pasti kurangna teh bangsa 10 kilo mah aya 1 ton adag-adagan jarago teteh ngurangan-nguranganan mun meuli jarago jasa deui nambahan ka dirina kos kitulah karakter urang Yordan saat eta Masya Allah mun ngitung jengkol bisa anjas hiji mah hiji dua mah dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah lima lo las dua las tilu las empat las lo hiji dua tilu dua opat dua lo gareng eluhna doang sabaraha meuli urang meuli 50 jengkol kurang dihitung di mah aya 40 eta urang Yordan teh kos kitu hitung kenteng ge sarua bae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kadang eluhna doang sial eta ngitung dihitung deui bae kurangna aya 20 aya 30 lumayan. Gitulah watak orang Yordan. Masya Allah.
2 3 kaopat nyana selalu cicing di jalan, cicing rombongan di jalan, asal aya jelema kadeleuna mawa tas sikap tasna, kadeleuna ieu teh mawa duit sikap duitna, bila perlu gelut di jalan jeung nu boga duit garong. Jadi pamalingan jeung garong eta teh karakter urang Yordan baheula. Ngina-ngina nyana naik keledai awewe tasna di hareup, ternyata nyana nyumput liwat kan nya cepot tasna dicokot. Ya Allah ya Rabbi, marah si awewena disengserikeun cekel awewena porosotkeun calanana kececas. Masya Allah, karakter urang Yordan baheula kos kitu. Nyingseun nyana teh ka masyarakat anu ndek dagang rapih. Ku carana nya manehana Nabi akhdhi siyabi boy. Baju-bajuna dicokot. Kemudian atuh ayeuna mah daganganana dicokot. Bahkan aturan pemerintahanna bi akhdhil buksi minhum, nyana meres pedagang masyarakat dengan cara menerapkan cukai pajak terhadap masyarakat. Tanah make pajak, perusahaan make pajak, ndek nyieun perumahan pajak, geus puguh pajak tanah, pajak perumahan, ana pajak pembelian, ana buah ku pajak kabeh. Yen pabrik itu keneh pajak tanah, pajak bangunan, pajak izin, pajak perusahaan anak. Kitu keneh perdagangan ke luar negeri. Orang Yordan dek ngirim ke Palestina, ke Israel, ke Turki, dek ngirim deui ke mana, ke Suriah dan lain sebagainya. Yo keluar masuk na dagang mesti kudu bayar ke pemerintahan. Pajak. Kos itulah karakter orang Yordan saat eta. Ketika aya jelema deuk ngajarkeun agama dilarang ku nyana. Ulah sok ngomong-ngomong pangeran-pangeran segala Allah di saat kos kieu geus ulah ngomong-ngomong segala haram-haraman. Geus ulah aya jelema nu ngomong-ngomong ngajak ibadah ka Gusti Allah, kiai namun kiaina gagah, masyarakatna nu ditahan. Ulah sok kadinya ulah deangan deui si kiai usahajan sok sagala ngaharam-haramkeun sagala pajak. Sagala ngaharam-haramkeun kredit, geus sudah didenge kiai mah geus loba keneh kiai ka ditutup. Ditahan ku jana, dilarang ku jana. Itu karakter urang Yordan. Masya Allah. Ngaharapkeun nyana jalan-jalan lurus jadi bengkok. Ulah sok haju kos kalar itu, geus urang mah kuari mah zaman modern cek nyana teh. Ulah zaman modern mah geus ulah sepati ngadayekeun kiai teuing moal maju nagara kajian kumaha ge. Urusan bunga abang eta kan jangan maju ke negara. Urusan kredit jangan maju ke negara. Urang kan boga duit setik yang boga motor kan ayeuna kredit kan ngeunaheun. Geus ulah didengikeun kiai nu ngaharamkeun kredit, kiai nu ngaharamkeun pajak mah komo tah mah. Mendingan ge laporkeun ka pemerintah. Sel habak kiai kos kitu ieu. Kos kitulah karakter urang Yordan baheula. Masya Allah. Asal aya jelema nu ngomong-ngomong Allah, ngomong-ngomong agama, langsung diawasi ku pemerintah. Keterlaluan, tewak, jebrus ke penjara. Kalut kaayaan akhlak. Hese nyaritakeun tentang jujur jeung adil. Lantaran kabehan geus seragam geus teu ibadah ka Gusti Allah. Kabeneran perekonomian kahayangnyana nu penting mah maju cak nyana. Mahmur caknya teu make aturan Gusti Allah. Timbangan dikurangan, takaran dikurangan, hitungan dikurangan. Nyana selalu cicing di jalan jadi garong. Pemerintahan netepkeun kana perpajakan, meres terhadap rakyat. Ngomong nama deuk ngamahmurkeun bangsa jeung rakyat, tapi ternyata horenganan nyana nekan muksi. Perpajakan percukaian meres wabeh, pedagang meres ka rakyat, pemerintah meres ka seluruh pedagang yang rakyatna, walut kabeh. Aya nu ngomong agama teu dimenangkeun, bahkan dibunuh, dijanjikan dibunuh.
nu datang ke kiai-kiai saat eta ka ulama-ulama ditahan aya nu dibunuh segala rupa kalut. Waluh luar biasa kalutna geus kos kitu bae kaayaanana mengeluhlah masyarakat kabeh. Jadi omongan di masyarakat orang lamun meuli saleter ternyata kurang, orang meuli 10 liter ternyata kurang, nu letik makin katincak. Pedagang ge ngararomong bae urang deuk kumaha menyatna lantaran urang dipacok di sisi ti gigir. Ti mimiti penjualan tanah jual belina urang kena pajak, kemudian bangunan kena pajak, produksi kena pajak deui. Teu eureun-eureun urang teh pajak jeung pajak bae. Kabelah dieuna terus ditetapkan pajak teh, imah jadi dipajak, kemudian pagar dipajak, kemudian atuh ayeuna nama alat-alat rumah tangga wabeh kena pajak, masyarakat ngajerit kabeh neuk kumaha kuduna ieu. Kabeh dikenakeun pajak bae. Kicep kena pajak. Jadi ayeuna geus teu kicep-kicep. Sebab asal kicep kena pajak. Ya Allah ya Rabbi sulit kamana mun tayang lantaran ieu teh satu aturan negara. Kos kitulah di negara Yordan tetepna di Madian jeung Aikah teh eta keneh. Mun caritakeun Madian lantaran Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim jadi qabilah Madian nu kuari terus dijadikeun sebuah negara kota Madian gitu. Aikah teh lantaran subur mahmur di dinya loba tatangkalan dan lain sebagainya. Kulantaran loba tatangkalan bubuahan hasil bumi pohara jasa disebut ashabul aikah. Kemudian manehanana ingkar ka Gusti Allah. Nu jelas permaksiatan, kerusakan pohara jasa di negara Madian. Kalut kabeh. Eueuh ketentraman. Ndek usaha lantaran udag-udagan jeung pajak henteu usaha butuh ketika meuli saleter dikurangan nimbang saleter nimbang sakilo dikurangan masyarakat geus kalut gak luar biasa ibadah geus lain ka Allah wah pohara jas pembunuhan terjadi di mana-mana suara maling kadenge kurang di ditu maling di dieu maling di ditu garong di dieu garong porenganan kuabe berkarakter pamalingan ka pamarentahan boga karakter garong. Kos gitulah kekalutan saat eta Masya Allah maka yang muntayang masyarakat teh kabeh ieu kena birokrasi pemerintah model kos kitu kaayaan akhlak mamanusa model kos kada itu rusak wahara. Tidinya geus kadele karusakan bangsa di negara Madian eueuh hiji-hiji acan jelema lantaran ketika aya dibunuh, ketika aya disel, ketika aya dicurigai, lamun gagah diarantepkeun masyarakat anu ditahan ku masyarakat, ulah nuturkeun, ulah sia, mun sia kaditu we siana dibunuh, acak-acakan. Ya Allah ya Rabb. Maha kawasa Allah tengah-tengah kekalutan bangsa moral anu bejat maka Gusti Allah nurunkeun rasulna ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam wa ila madyan akhahum Syuaiba wallahu alam bimaradi wa arsalna kaulan wa agung utus ila Madiana kaki Madian atau qabilah Madian nu kuari jadi kota Madian akhahum nu mantak ngabahasakeun dulur Madian lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka kadina Kangjeng Nabi Lut boga anak ngaranna Madian kuari di Madian teh boga anak ngaranna Yasjur boga anak Mikail boga anak Sueb berarti ki Sueb eta dulur kaki Madian nu mantak dina ayatna wa ila madyana akhahum Syuaiba diutus ku kaula cek Gusti Allah seorang rasul kaula ngaranna Syuaib eta teh dulur Madian kumaha diutusna begitu Kangjeng Nabi Syuaib di negeri Madian Yordania bedana kamari di belah wetan ayakna Petra
kamari Kangjeng Nabi Sholeh Petra kabelah dia laut mati Kangjeng Nabi Lut Sodom kuari kebelah kulon kira-kira 1 hari 12 jam lah urang ka negeri Madian ke arah kulon belok ke kiri Madian Aikah belok ke kanan gunung di dialah makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihis jalan orang ke pegunungan eta teh guha-guha urut tapak Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam didinya ngaranna Bada eta teh kampung Bada atawa Ma'an aya gunung aya barolong gunung-gunungna malah belah ditu nama dimodif seperti imah aya liangan tapaklah Kangjeng Nabi Syuaib di gunung eta ngaranna Gunung Bada mun ti ditu urang neuleuh ti mana ti kitu Tursina terus ka Palestina tah pegat dinya Yordan aya di Gunung Bada eta teh langsung ka dinya naik aya masjid didinya lah tungtung masjid makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam kabayang ku urang ya Allah ya Rabbi makom Kangjeng Nabi Syuaib ieu makomna di dieu pegununganna Badak ngaranna aya liang-liang eta teh paranti tapak Kangjeng Nabi Syuaib lantaran harita masyarakatna neangan jelema anu kadele mengarahkan ke Allah dibunuh bae asal aya jelema ngajak ka Allah dibunuh asal aya jelema henteu nyembah ka batu ka patung dibunuh maka nyalametkeun diri Kangjeng Nabi Syuaib di guha Allah Karim Maha Kawasa Allah sorangan Kangjeng Nabi Syuaib didinya Kangjeng Nabi Syuaib tapak diangkat ku Gusti Allah jadi nabi jadi rasul keistimewaan Kangjeng Nabi Syuaib teh diberi mukjizat langsung turun malaikat Jibril alaihissalam mere itek eta teh babawaan Kangjeng Nabi Adam ti sorga Kangjeng Nabi Adam ti sorga teh mawa itek tah itek eta teh disimpen ku Kangjeng Nabi Adam terus kadina zaman Kangjeng Nabi Idris zaman Kangjeng Nabi Nuh terus can dikaluarkeun saat sangat kritis masyarakat akhlak anu rusak biasa maka Kangjeng Nabi Syuaib diberi mukjizat turunlah Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam mawa itek Kangjeng Nabi Adam ya Syuaib Kangjeng Nabi Syuaib di jero guha langsung tangga kaula Jibril diutus ku Gusti Allah kita nyampaikan bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah. Kangjeng Nabi Syuaib langsung sujud brek. Hudang naon kekuatan abdi atuh. Sebab setiap Rasul pasti dibere keistimewaan, dibere maziah, dibere mujizat. Kaula teu bogana naon. Cokot ku Kangjeng malaikat Jibril set. Iyalah. Tarima ku Kangjeng Nabi Syuaib kumaha cara ngagunakeunana ketika maneh lempang ti peuting andai kata poek acungkeun ieu itek ketika aya maung acungkeun ieu itek ketika aya gajah acungkeun ieu itek ketika aya orai acungkeun ieu ieu ngan ulah wakad digunakeun ku kumaha sebab ieu ieu asli nama cek malaikat Jibril bakal dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa sakadar titip ti Gusti Allah cekel ieu gunakeun salila anjeun diangkat jadi rasul engke bikeun ka minantu maneh Musa ngaran geus dibere nyaho bakal piminantu teh Musa nyanana can kawin-kawin acan
Masya Allah, maha kawasa Allah, Gusti Allah lagu. Aduh, cak Musa kendal asana aing ya. Terima langsung plak, las. Malaikat Jibril hiber deui. Masya Allah, ngageter Kangjeng Nabi SAW. Ngan kaunikan eta itik teh, kadang-kadang eta itik teh panjang, kadang-kadang pendek bisa dikantongan. Jadi ketika teh dibutuhkeun eta itik teh dikitukeun ku Kangjeng Nabi SAW teret bisa dikantongan. Okos lamun urang mah entene teh kitu dikitukeun. Tapi eta mah eueuh peran, eueuh antenean kayu ti sorga bisa dikitukeun ret pendek dikantongan teh dibutuhkeun mah kayak ketika dibutuhkeun dicokot ditarik ret. Mantep jasa mun boga gos gitu. Kurang mah tuh pakai dagang di pasar. Iyalah Kangjeng Nabi SAW. Geus teu dibabawa ka deuleu teu ka deuleu. Maka Kangjeng Nabi SAW diangkat ku Gusti Allah jadi rasul. Kemudian Kangjeng Nabi SAW teh dakwah ka umat di Madian anu geus acak-acakan tatananana. Dakwah Kangjeng Nabi SAW teh sarua jeung dakwah Rasul anu memeh Kangjeng Nabi SAW hiji. Cek Kangjeng Nabi SAW ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Cek Kangjeng Nabi SAW, hei kaum nu aya di Madian, aika salah maneh nyembah ka batu jeung patung. Sembahlah pangeran Allah ngaran. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nu ngajadikeun 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Anu ngajadikeun 6 lapis bumi jeung langit. Anu ngajadikeun barang jeung peti nurunkeun hujan, ngajadikeun jajadiat nyuburkeun ngahirupan urang ngamaotan urang Allah ngaran. Malakum min ilahin ghairuh. Allah jang nyembah kaaranjeun kabeh kecuali Allah. Pangeran salian Allah. Kade. Wah, Kangjeng Nabi SAW teh dakwah teh lain lalaga. Dipenta ku kaum naib sia ngomong ulah sacablakna sungut. Sia mah asal hudang bae ngajakan ka Allah, asal hudang ngajakan ka Allah. Awas sia ku aing eb. Ulah sok sangeunah-ngeunahna kami geus boga pangeran khusus. Tuh kuil. Tuh tempat peribadahan kami. Hayang nu gede pangeran teh tuh patung tuh ku aing di jeur 12 meter. Hayang nu rada leutik tuh 10 meter. Hayang anu pendek 5 meter aya. Hayang anu leutik 1 meter aya. Hayang nu dibawa patung aya da kurang kumaha deui pangeran lengkap. Timimiti nu buade jangkung gede nu sadang datang anu leutik dibawa aya. Neuk kuari urang neangan pangeran nu teu kadeuleu. Sia mah cicing mandingan milu ka kami tetep baik Kangjeng Nabi SAW teh dakwah ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sorangan Kangjeng Nabi SAW nu ngabatur ya Allah terus sorangan jelema kabeh kafir kumaha atuh. Hei ulah salah ibadah di pasar Kangjeng Nabi SAW dakwah eje pangeran teh Allah. Nomor kedua sing hade dagang ulah sok dikurangan eta takran. Nomor 3 timbangan ulah sok dikurangan. Nomor keempat ulah sok cara ricing di jalan jadi garong, jadi penjahat pamalingan. Nomor keempat kade pemerintah ulah netepkeun muksi biaya cukai jeung sajabana wah haram. Yuk urang ibadah ka Gusti Allah. Kadengekeun ku masyarakat kabeh, kadenge ku pamarentah, mulai pamarentah
ngayakeun penyelidikan siapa si Suaib. Waduh. Dari mana sih itu si Suaib? Punya kegiatan apa sih sehari-harinya? Kalau memang dia orang kuat, coba usir Suaib, jangan ada di negara kita. Usir, coba keluar, udah ini kurang hareuda ngadenge si Suaib. Coba. Selidik maneh bapak saha, boga anak saha, boga pemajikan saha, teliti kunyana. Bapak siasa, bapak kula ngaranna Mikail. Bapak Mikail Yasjur. Bapak Yasjur Madian. Bapak Madian Ibrahim. Tulunan Abraham kan itu malah Ibrahim. Abraham tenarna teh Abraham di luar negeri mah di urang Ibrahim eta teh bahasa Suryani Abraham. Daud David itu kos gitu tuh Yusuf Yosef memang kos gitu memang di ditu bagus gitu kos gitu jadi apa nah sieun nya barang ngadenge turunan Ibrahim sieun. Tapi kalang kitu nage ieu mah endek nanya bae Aisyah ieu ngajak kami titah nyembah ka pangeran boga kakuatan naon jati baheula ge Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Saleh pada ngabogaan mukjizat aya mukjizat maneh naon cek Kangjeng Nabi Suaib mukjizat kaula langsung ti Kangjeng Nabi Adam lah ai ngomong teh Suaib Adam mana aing ngahareudang ngadenge sia atuh ada mapan bapak moyang urang eta mah sabaraha tahun banyak kapanggih jeung sia cek Kangjeng Nabi Suaib kula diangkat jadi rasul teh kapan didatangan ku malaikat Jibril tuh sia sok kajong ngaco segala Jibril segala naon aing mah teu karti ka sia Jibril datang ke mana Jibril datang di mana ka sia datang Aisyah keur di mana sok kajong aing nu ibadah bae ka pangeran ieu ka pangeran nu gede teu pernah kadatangan Jibril. Sia di mana coba kadatangan Jibril? Kaula keur cicing di guha badak di jero keur ibadah ka Gusti Allah jol malaikat Jibril ngangkat kula jadi nabi ngangkat kula jadi rasul. Bener sia? Bener. Haju dibere naon? Dibere itek tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mana itekna? Cokot di kantong terus kunyana dipanjang ke siapa ulah sok kajunyin sihir di hadapan aing siapa sok kajunyin sihir segala asalnya siapa mau kebal ke saputangan dijadikan manuk ya nunggu segini jadi pasar loba lu karena itu ya dikitukan deh kok Kangjeng asupkan di kantong etalah mukjizat kaula aing neuleuh kitu nama emang rada sieun geus ya hiji itu boga kos kitu menang ti mana Jibril maksudna jangwatan dakwah ka Gusti Allah eta digunakeun naon digunakeun ketika aya kakeung jeung aya kasieun anu selalu mendampingi hakikatna Gusti Allah dibere kaula ku Gusti Allah ieu mukjizat itek lantaran di negara Madian teh pegunungan jeung paleuweungan besi aya makhluk-makhluk anu galak maung teh gajah teh singa teh orae teh jeung sajabana baka ieu lah itek digunakeun ketika dibutuhkeun jang popoek hayang cacang itek ieu lah aing ngadenge kos kitu nama emang rada aing muringkak bulu ka sia rada sieun tapi sia atuh ulah sok haju terus-terusan ieu dakwah neuk ngarobapan kami teh penggede di negara ieu sebab kami bisa ngabangun imah kami bisa ngabangun perusahaan lantaran ieu neken ka masyarakat tina bea cukai teh ya kapan lamun ieu kumaneh diharamkeun atuh kambing engke kehilangan wajah di mata masyarakat
cak pedagang atuh kami kan bisa nasara rugi kieu teh akibat tina ngurangan timbangan jeung takeran lamun ieu diharamkeun atuh kami mau bisa ngabangun coba pikir ku sia atuh sia maningan ngahiji bae jeung kami kagagahan maneh teh kahebatan kami yuk urang petakeun hayang ngabangun kos kumaha maneh pokona mah hayu jeung kami babarengan ulah datang ke ngarobah karakter ieu waduh bahaya cak garong-garong mana si Sueb mana si Soeb aing bagianana ye pedang aing ye panah aing ye kampak aing nyana dek kalarang karena kahirupan aing pan bisa ngahirupan diri aing jeung keluarga aing teh pan aing mah hasil kekedemes maling aing mah jadi garong pan aing teh jadi bodyguard pamarentah ku aing di bodyguardan masyarakat di bodyguardan ku ari si Soeb dek larang-larang aing bagianana Kangjeng Nabi Soeb Basri bae tenang we hilim aya di Kangjeng Nabi Soeb ilmu aya di Kangjeng Nabi Soeb gagah aya di Kangjeng Nabi Soeb kabeh geus bali musyawarah pemerintah jeung para penggede musyawarah para garong-garong coba saha kira-kira anu bisa maehan Soeb cak garong ye kakarak Soeb nanaonan Soeb kuari mah kieu baelah lantaran setiap isuk-isuk Soeb datang di tengah-tengah kota Madian nyana selalu dakwah ngumpulkeun jelema tah tengah-tengah dakwah kami nyaksian sok buluh ku maneh kecil cek jawara ayo begitu Kangjeng Nabi Soeb isuk-isuk di pasar tengah-tengah kota Madian dakwah ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين dakwah Kangjeng Nabi Soeb wahai kaum kaula ibadahlah ke Allah sembahlah Allah pangeran salian Allah fa'auful kaila sempurnakan takaran wal mizana jeung timbangan wala tabkhasun nas asya'ahum ulah sok karugikeun masyarakat mengurangan timbangan jeung takaran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok karusak di muka bumi ieu sabada ieu dibeberes bumi ku Kangjeng Nabi Lut beres geus kuari tatanan rusak deui kade cek Kangjeng Nabi Lut cek Kangjeng Nabi Soeb zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin lamun maraneh iman ya lupang bagus-bagus sahiji nyembah ka Gusti Allah nomor kadua takaran ulah dikurangan katilu timbangan ulah dikurangan opat ulah sok karugikeun masyarakat melalui garong copet pamalingan jeung itu muksi yakne itu perpajakan pemerasan wa adami ifsad jeung ulah nyeun karusakan kurmujuna dakwah kitu col eta jawara teh begitu jawara set pedangna dikit Kangjeng Nabi Soeb langsung ka kantong teh eta ka dieu ka kantong teh ka naon garang-garana itek encan kaburu dikaluarkeun kakarak dikekeun tek langsung sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Suaiban Rasulullah yap ka dieu cek Kangjeng Nabi Soeb sasalaman tek didarulukeun ku penggede orang goblok tolol jawara blong cenah dek ngabunuh sahadat teu beres gas kuari mah ulah jarita Soeb eta bae jawara urang bunuh kuari mah bunuh nyana balik ka dieu geus ulah disesakeun bener bae begitu balik nyana ditanya wah maneh ngabunuh Soeb be lain lawanin cek emang kunaon kukulakan dek ditabas eta ieu na naonna karangarana beheungna ternyata lain lawan kadeuleu kagagahan Soeb kadeuleu keistimewaan Soeb
lain sambarangan orang Sueb mah mual aya lawan da malah cak kabehan teh dasar sia mah FSMR kakarak sakitu bae ge coba ku sia lawan Sueb eta aing ge teu kaharti barang leungeunna dikadiekeun ku aing hajung ketay aing atuh geus bae mendingan ge iman kanyana geus lah eueuh tanding ngalah cekel beta jawara jager paehan nomor kahiji syahid jawara deh mantap jawara mah panggalana ka sorga deh emang kumaha gitu jawara anu hajung nyana bener-bener iman wah emang jawara mah gitu nekat pan jawara mah nekat main nekat beak jeung imah-imah los da jawara lamun geus maju lah nyana jadi kalang dadak kiai jale kalang nabi teu kagok Sidina Umar kalang dadak Kangjeng Nabi jawara geledegah kos gitulah jawara cek pemimpin Madian coba sadeu itu siap jawara kabeh julak-julak sia heula atuh sia kunaon nita ka aing coba sia ka aing panderi atuh sia heula aing ngasa golok atuh golok nu aing bae geus mulai aya sieun kabehan geus aya sieun lantaran mujizat geus lain nang kitu carita geus nyata nu mantak qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum nyata datang ka aranjeun kabeh bayyinatun mukjizat mir rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh ala sidqi kana ngabenerkeun diangkat jadi rasul kaula teu sambarangan kaula diangkat jadi rasul semata-mata jadi rasul teh lamun teu aya tanda kamujizatan iyalah mujizatna dikaluarkeun tarik syat iyalah mujizat kaula tek nu kicep kabeh neuleut tongkat Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam ya Allah bohara tarik set kantongan eta bagus pohara jasa urang haju tapa di handapeun tangkal caringin yang boga gos kitu lain menang tongkat endahan dileg-leg juri ilah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum terus Kanjeng Nabi Syuaib dakwah tanpa pamrih fa'auful kaila wal mizan sempurnakan takran wal mizan timbangan wala tabkhasul nas asya'ahum ulah sok ngurangan ka masyarakat ngarugikeun ka masyarakat coba urang kebersamaan nu kaya jeung nu miskin nu kuat jeung nu lemah nu gagah jeung nu dhaif pemerintah jeung rakyat yuk urang babarengan tegakeun kejujuran jeung keadilan ibadahlah ka Allah pangeran nu ngadamel langit bumi jeung urang nu ngahirupan urang nu ngaomoton urang jeung nu nyuburkeun nu nyusakeun urang wayahna cek Kangjeng Nabi Syuaib takran mulai poe ieu coba akurkeun beli jeung ngajual timbangan akurkeun beli jeung ngajual masyarakat supaya terasa terlindungi ku pemerintah coba pemerintahna ulah ngayakeun pajak-pajakan beuki keras bae pemerintah bunuh Syuaib beres si Syuaib dia. Terus bae Kanjeng Nabi Syuaib wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha nagara urang geus dibeberes ku karuhun urang Kanjeng Nabi Lut alaihi salam tatanan-tatanan geus rapi sesuai jeung aturan agama ti Gusti Allah udah sok dirusak wala tufsidu laes garusak karanjeun kabeh piladi di buka bumi bil kufri wal masih dengan kekufuran jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibari diberesan ieu nagara bibasir rasul ku diutus para rasul-rasul nu bara heula ya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin iman maneh mun maneh iman tah kos kitu lebih bagus tah ibadah ka Allah takran rapihan timbangan gitu keneh
ulah saling merugikan jeung ulah aya tentang pajak ulah aya jeung ulah dirusak ieu bumi Allah. Masya Allah. Nomor kedua, wala taq'udu bikulli siratin, ulah darariuk di perjalanan nyingsieunan ka masyarakat, ngagarong nyopet, muksi nyuke meras, wa tasudduna an sabilillah, ngalarang nyana mengkolkeun tina jalan Allah, man amana bihi ka jelema nu iman ka Allah, bitauhidikum iyah, dijanjikeun bil qatli jelema nu iman ka Allah bunuh Allah karim, wa tabghuna iwaja, jeung nyana mengkolkeun jalan-jalan kuari malantaran Kangjeng Nabi Shuaib kadeleuna gagah wani luar biasa, wani jawara mana bae ge lantaran sieun ka Kangjeng Nabi Shuaib, maka pemerintahan anak jeung sederetan bangsawan ngalarang ka jelema nu datang ka imah Kangjeng Nabi Shuaib, ngalarang ke masyarakat anu ngadengekeun dakwah Kangjeng Nabi Shuaib. Ketika aya nu datang ka Kangjeng Nabi Shuaib dijanjikeun bil qatli boluh, jelema nu datang ka Kangjeng Nabi Shuaib boluh, jelema nu ngadengekeun pengajian Kangjeng Nabi Shuaib boluh. Masya Allah, pemerintah datang ka kos gitu percis kos di zaman si eta. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Shuaib alaihi salam di Madian, jelasna di Gunung Badak. Urut apa Kangjeng Nabi Shuaib teh kaayaan kakalutan jeung kahancuran bangsa teh saat eta model kos kitu atuh barang urang ret nyali di zaman urang kuari. Urang ngadenge ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon motor ambalayah dipaling, asal ditunda dipaling, asal ditunda ditunjang dipaling, mobil gitu keneh geus puguh pamalingan HP mata mambalayah, sepeda motor mobil, atuh aturan polisi ge kapalingan mobil. Lamun polisi nu sok neangan pamalingan aju nyana kapalingan pan kabalinger. Oh geus kalut tentang pamalingan di Indonesia, tentang percukaian di urang kuari mah tuh lain lalagaan makin ditingkatkan percukaian teh. Perbajakan geus bataneuh dipajak, kemudian atuh ayeuna bangunan aya pajak bangunan, kemudian perusahaan pajak perusahaan, keluar masukna barang eta teh kena pajak deui, eueuh anu aman tina perpajakan percis kos di zaman Kangjeng Nabi Shuaib alaihi salam. Masyaallah, naudzubillah min dzalik wa min dzalik, percis jasa ieu mah percis dagel percisna deui. Saat eta rentenir loba jasa di zaman Kangjeng Nabi Shuaib, jelema lamun teh amah nginjem 1 juta diberena nganda 800.000, kemudian kabelah dieuna titah mengasur bungana hungkul, taunan jelema geus teu kabayar. Di zaman Kangjeng Nabi Shuaib loba jelema nu bebeakeun akibat terjun di rentenir di bank percis di zaman belusukan. Masya Allah karim, naon bedana ketika baheula aya nu nyaritakeun tentang keaslian agama dilarang ku pamarentah, dilarang ku jawara, dilarang ku penggede-penggede, ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai nu sejen, ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai anu henteu kos kitu ge, matak naon jangan bajukeun negara jeung bangsa, ulah kudu kadinya. Baheula model kos kitu baca coba ge tafsirna, baca nu sararia goblok. Sia. Gusti Allah ku akur jasa ieu ya Allah, tukhawwifunan nas bi akhdhi thiyabihim, nyingsieunan manusia ku nyopet pakaianana, bajuna, tasna, HP-na, motorna, mobilna, awil muksi cukai pemeresan ti pemerintah terus baik, geus puguh tanah, geus puguh bangunan, geus puguh perusahaan, imah pager kat sendok-sendok bakalna aya perpajakan, kena pajak. Engke ka diri urang ge kena pajak, ngobrol jeung pamajikan kena pajak. Bahaya, anak urang kena pajak anak. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah.
wa tasuddunan sabilillah ngalarang tina ngadanjerkeun agama Allah percis war man amana billah jelema nu iman ka Allah geus we tadi lingseuh war urang lamun nyaritakeun di kalangan handap mah modal masyarakat masih alhamdulillah keneh hijau ulama tapi lamun urang geus katubuh pemerintahan geus naudzubillah min zalik bangun geus embungeun ngadengekeun aturan-aturan ayat suci Al-Qur'anul Karim bangun geus teu maelu ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ketika aya di tubuh pemerintah bangun geus embungeun nyaritakeun Al-Qur'anul Karim ai di masyarakat mah di Indonesia masih keneh alhamdulillah ya rabbil alamin nu teu boga duit daek keneh ngaji nu geus teu boga perusahaan geus hancur daek keneh ngaji anu frustasi ku kabogohna diceraikeun daekeun ngaji nu normal mah teu daek ieu bangsa nu kieu sesa kabeh sesa sesa pejabat aya di dieu sesa nu sugih aya di dieu sesa garong aya di dieu sesa-sesa jelema anu mucikari aya di dieu sesa-sesa pedagang aya di dieu ieu ku ari sesa kabeh gigi urang geus alhamdulillahirabbil alamin ieu geus sakuanggis geus alhamdulillah urang jadi sesa kabeh daripada nu boga duit mah kuari nu ka Jogja anu ka Bali anu ka mau kondok bulan puasa lain mikiran kumaha carana ibadah anu bagus supaya orang ditarima ku Allah mikiran ka mana rekreasi goblok bin tolol bin bloon eta kapan pamarentah mah kari itu kabeh ieu mah keur carita pamarentah kos kitu kapan pamarentah teh sia teh kos kitu ya Allah ya Rabbi nu mantap ulama kuari sok tapakur bebe aya jelema kuari nu tatadinan teu daek ngaji jadi daek nang saha pohara berarti dek disalametkeun sanggeus ngaji kabelah dieuna kunyana di pikiran diasupkeun kana hate asup tatadina teu salat jadi daek salat nang saha ketika terus ngaji kabelah dieuna mulai daek urad wirid meuli tasbihna ge 10 bingung make nyana terus kunyana dipake tas maghrib tas isya tas subuh terus kunyana malah pamajikan ge yang serikeun de ka mana tad asalaki sia-sia aing urusan ka aing ka kuari bae bareng ngaji ka Cilongok meuli tasbih dan nyana teh ulah kitu atuh cak jaran teh henteu kula mah keur ngomong bae kamari mah pan baru-baru kitu de aing sadar Gusti diomongkeun bener bae entah ngomongkeun ka atuh bungah bae ka atuh tah jang sia tah sambilan jang aing hiji basi ini dah kabelah dieuna istiqomah ngaji poe minggu bahkan nyana bebe jaka dulurna aing ku resep-resepna ngaji teh indah jasa geus ngageser hati aing resep tadi nama du dunia kuari mah aing resep mah resep kana dunia ngan saminggu sakali mah aing deuk ngaji andai kata sararia ngabesan andai kata sararia boga kegiatan hampura aing mah deuk ngaji beke beres ngaji kakarak aing mah deuk ngabesan nang saha eta kos kitu sanajan aya nu henteu kitu ge oba ngan aya nu kitu nang saha mantep jasa kan mantap ngaji ka dieu teh aya anu kakarak bobogohan jeung agama aya anu geus nyaho ngan masih keneh undur aya anu ngomong kieu keneh aing mah ngaji bae tapi lamun sia ngabutuhkeun ka aing urusan dagang HP bae sih aing sanajan keur ngaji aing mah deuk kaluar aya keneh nu kitu sarua bae aya aing ge nyaho ka jelemana lah aing nyaho pokona atuh macem-macem da ieu keur carita keyakinan jelema karagap nang saha nang Allah aya nu geus mantep jasa aing keur ngaji mah ulah sok diganggu atuh sia mah sia bae heulanan geus lah pokona aing mah dipolkeun bae ngaji bae heula aing mah jangan wuduk geus ngopi geus geus sagala rupa aing mah tah aya nu kitu aya nu cara tadi pokona mah sanajan aing ngaji tetep aya wayah aing deuk diajak mah ku sia ieu urusan bisnis bel bae sih ja aing mah tuh babari ieu aya nu kos kitu eta nang saha nang Allah tah keyakinan urang modal urang hudang di peuting aya nu yakin lah aing mah hudang bae salat aya nu asana aing kakarek setengah jam ieu hees lamun hudang aing gering moalah aya nu kitu
aya anu kieu aing mah hudang boro-boro tahajud aing mah ku kakarak hudangna doang kau mun kacai gering asan aing mah moal aing mah subuh ge deuk diengkekeun datang ka jam 7 aya kanu kitu atuh jikori jelema na aya teu jauh-jauh ja anu sok mae kunut kunut ka poe keur carita kahirupan apan ieu teh dikisohkeun ku Gusti Allah teh maksudna supaya urang ngarandapan ningali zaman baheula engke gerage eta Kangjeng Nabi Syuaib dakwah ngadakwahan umat anu model kos kitu ke kumaha ujung-ujungna eta teh apakah bakal disiksa apa henteu ketika disiksa atuh meureunanan kuari ge lamun diantepkeun nu ngadakwahan atawa dakwah teu didengekeun moal jauh ti umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Wadhkuru idh kuntum qalila. Wadhkuru